A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawil hadis. Pikul hadis. Wa tahlilul habziu. Tawi kilaiki kungudaran BH. BH. At-tahlilul labzi tawi kilaiki kungudaran kang bangsa lapal. Iza kanat laka mi'ata dirhamin ay iza malaka syakhsu. Tatkala ngamilik sapa syakhs mi'atai dirhamin ing 200 dirham. Wahala alaiha al-hawl yamaddu alaiha sanatun gese ngaliwat alaiha ing atase kitu miata dirham apa sanatun sanah tahun panamau goliban layazaru ila bimudil haul ngautai ngundak-ngundak ing dalam galibe kora lahir ya nama angin kalawan umakone tahun Syaratum mudil haul lan utawi syarat ngalalu makune haul iku pi ghairi thimar wal ma'adib. Tetep ing dalam lian pirang-pirang buah dan pirang-pirang dan pirang-pirang gitu tambang emas perak. Mesimawan lapon la mesimaran lapon ti pirang buah babil hasadi make kutab kalawan panen. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi wa amal ma'adinu fa bitasfiyah lan lapon te pirang madan ikut kalawan maka kalawan tasfiyah den bersihaken fapiha khamsatu darahima zakatuha binisbati itsnaini wa nisbin bil mi'ai rubil usri hatta yakuna laka isrun gese fapiha zakat yakni zakat harta yakni mi'ata dirham binisbatis nain wa nisbin bil mi'a kalawan dan disebutkan dorolan saparon dalam 100 rubul usi ku seperempat berpuhata yakuna laka isruna dinaran malahana ikut kadesira parong 10 dinar qadara dzalika fil waqtil hadis asyara qudira dzalik Landen kira-kira padzalika mangkono sunal waktu kadir ing 12 jinadin wa janihan zahaban ing 12 apane janihan mas zahaban tegese emas 10 dinar rubul usri pamazada bisa bidzalik ay luyuk taparu ziyada syai'un tegese ada yang pura ing dalam buah paswiji bal yuqadu alaihi binisbat lil muqaddarah binisbatil muqaddarah sabiqan balik dan alaf alaiha ngatasi ziyada kalau disebutkan kanden kira-kirakan sabiqan dingin walaysa pibali zakat tatayahula alaihil haul lan oranana iku ing dalam harta zakat malah teka alaiya ngatasi mali zakat apal haulu tahun al murad zakat ngakum bil mali kalawan harta namiku kang undakal mawashi Wan lukut gaya pirang-pirang yang mengenuan lukut pirang-pirang masalah kalian nama lezat abudhol lazatun yang undak kor lahir ya lama yang kalawan makun haul wa bodaw nusanaritan wa hadis bodaw wa hasanun hadis ku hasan qad terapi rapi untuk dan perbuat akan baik dalam wa qad tulis dan perbuatan baik dalam merapun hadis Urawan kata hadis Abu Daud marfu'un hadisil awar illa gaulang ucapan gitu kangjeng pemazada abihi bisa bizalik gola bala adri gola ucap ya gitu rawi Abu Daud ilapat bala adri maqala waru insun aliyun yaqulu bisa bizalik ana tahu tay alikum ucap ali ilapat bisa bizalik ayar potong gambar pukun ya ali hadis ila nabi maring kangjeng Islam wa ila golang ucapan kangjeng Nabi laisab mali zakat hatta haula alil hal inda sugal fa afada kalam Abi Daud kamaida kana bakal masadi Masjidil Haram Nabi yang ngaji tepugu ya di jumlah 3 tilapan warajihu akbu wa Tirmizi Farauz gaitkan dengan marfu'an dan warajih wa akbu ta karaje ku mauquf hadis la anallahu marafi illa masali tarifihi
kendarana mesra orang kemudian wajur karitian dalam hadis waktu ayyudul asal ngatan hadis apa pirang-pirang hadis asai kang sapil anil khulafa al azhar pirang-pirang hadis sahih kang sahih saking khulafa al arba'ah wa ghairi lan ya khulafa al arba' fa idza ala al malhaul maka tatkala teganya dasar daun yang bagil mubadara maka sagi apa guragi rubi akhraj zakat kalawan bahkan zakat istabada malan itasab malan fikul hadis taikil lain kepikir hadis sejenis sabul pikir mata dirham zakat darabun se tapi zakat ya gitu fiddah mata dirham iku seperempat berpuluh ya qabzatul darah untuk selima pirang-pirang dirham dua nisab zahab insyuruna dinaran zakat darabun se utai zakat ya insyuruna dinar iku seperempat berpuluh nusu dinarin ilu isratul hal bil kharaj zakat kamu telah ikut dan syaratkan tegak waktu ingin dalam tahun dalam menentukan zakat obat azabal pedal waktu biya utai masuk ke orang kekurangan untuk orang sudah ikut dalam karena dalam pedal inna ma duna nisab la zakat satu barang kang kurang misalnya nisab orang zakat mengaju mau duna nisab anak kena bina malam melaksanakan satu barang kau anda miliki memiliki taman memiliki sempurna lagi tapi kau harus mau ganti minum mak wallahu alam. Pas gitu baik gaji santri mah bukan siapa jari santri santri kalong teman. Asyanu malam yablug azwaquhum at-taslimu kautai kalakuan longgang ora tega apa pirang-pirang rasane main iku pasrah wa idza lam tarawul hilal basallim li unasin rau bil absar tatkala ora naringali sira kabeh ing bulan sabit maka pasrah bae sira kada pirang manusia kang ningali unasun hilal kalawan pirang-pirang paningal billahi taufiq lan ikut tetap kepada Allah kalawan Allah ta'i pitulung urang nyaritakeun tentang ilmu kawalian dicarita-caritakeun ge tetap moal ngarti wajan ku kumaha ge paling urang bengong bae kos kebo mau diteruskeun permasalahan lain dicaritakeun kan ieu mah urusanana perpindahan perasaan. Jadi lamun carita perpindahan perasaan memal bisa dicaritakeun paring caritaan batur nu pernah pindah. Kulantaran carita batur pengalaman berarti pengalaman batur kurang dicaritakeun. Semet sakit tuh. Sebab urang mah boro-boro norekat boro-boro hakikat pugu syariat ge subuh jam 7 bae HP lain ngeuhan nambahan nu tadina jadul kuali BlackBerry ndeu kumaha jadi walina atuh jahayalanna ge apan sayang jadi Fortuner ndeu kumaha tadina boga pamajikan hiji hayang nyandu ngadoana ge zaujatan jamilatan budak pokok jara rauh tuh pokok gitu mah Nementak mal bisa ieu malantaran nyaritakeun tentang perpindahan alam. Urang lamun nyaritakeun tentang alam mimiti alam orok naik ka alam kitu budak main gundu main pande. Terus kahayang nage seputar nyana we heula. Orok atuh kahayang nangan pepentil susu bae. Barang kuari disapi bisa leng-leng bisa lompat main gundu atau paling kahayang nage gundu karet sakitu bae. Naik deui hayeuna rada luhuran deui le paling ge nyana kahayang na teh sapedahan. Terus hayang sepeda beneran, hayang motor beneran, can hayang ka awewe mah teh. Gede saeutik mulai denok amat.
Kahayang nangis rada lain deui barang remaja ku hari mah bisa ngabedakeun ieu mah denok ieu mah hepe. Aduh, parah kan eta kos kitu teh. Naik deui alam barang geus dikawinkeun nyana terus bae hayalan teh hayang boga anak. Geus kitu terus bae hayalan teh hayang maju salam na nu mantak gaulna ge sapergaulan sakumaha karesep-karesepna ku Gusti Allah teh dihiji-hijikeun jelema resepna ka santri ngahiji jeung santri resep jeung kiai ngahiji kiai resep jeung pedagang ngahiji jeung pedagang wajen ku kumaha ge PNS moal bisa ngahiji jeung tukang karung bab lain deui PNS mah urusan yang duitna teh make pulpen nya nama teh kudu make tanaga pulpen tanda tangan sekali tanda tangan kabeli Fortuner sekali tanda tangan kabeli deui Lexus sekali tanda tangan deui Rolls Royce sekali ditanda tangan dibui kos gitu batur mah urang lamun nyaritakeun tentang kendaraan bu urang mau boga Innova ge geus pohara jasa asa jadi raja boga gitu Avanza ge geus heotan bae padahal mau ASEAN urang geus senang we tapi batur mah mau harga mobil teh 16 miliar Masya Allah urang menyaritakeun harga mobil Rolls Royce nu kamari disidangkeun wawan 16 miliar 17 miliar ngaran Rolls Royce urang mamun gapanggih di jalan pajar mobil heubeul bae ku bodo-bodona urang padahal eta mobil mahal urang mah teu ngaranna ge urang lembur teu nyahoeun Avanza Innova Fortuner Lexus cek mah pajar kijang bae kijang beda ieu mah leutiknya cek nu ieu mah gedenya atuh blow-on teu nyaho naon ceknya pajar kijang bae kijang itu mereda luhur ceknya kok ieu mah handapnya mah kijang bae nyahona ka kijang bae eta lah anu sakola SD teu naik-naik teh orenganan batur mah mobilna ge gelas kelas 6 miliar 17 miliar pan eta mah meureunnanan lamun boga mobil hargana 15 16 miliar hiji haju dikandangkeun ka imah anu harga 2 miliar 3 miliar jumal daekeun boga kandangna imah kandang sakumaha onta nyana boga imah harga 2 miliar atau 3 miliar ieu mobil Rolls Royce deuk asup ka dinya cak imah cak mobil embung aing cak imah cak mobil ngomong nyana ge aing daripada diasupkeun ka garasi eta mending mantog cak nyana kunaon emang teu saimbang urang bae boga mobil Avanza hargana sabaraha Avanza maju pendi sakaraha Avanza hargana tuh nyahoon ya bogan eta aju lain anyar deh bogana atuh sakitu bae nya nama geus tah dipuateun ka imah anu rada luhur 150 200 rada pantes kan boga kijang harga anu anyar 250 juta 260 juta harga imahna samiliareun pantes kan. Nah, boga Fortuner 100 juta kemudian boga gitu imana 1,5 miliar pantes diasupkeun ka dinya. Nah, kuari urang boga Fortuner ai imahna tiang kayu teu pantes. Teu pantes cak Fortuner bo aing dihina ku sia caknya. Aing maning mantok jaknyana. Kentop los. Ieu ge berarti kan lamun mobil lamun geus 16 miliar sakumaha imahna. Begitu ditaliti imahna di Bandung Masya Allah kaluhur ayah imah ke handap ayah jadi dia handap ge dijieun handap lorong jadi di jero taneuh teh aya ruangan pan anu sok ngaliang malain jelema jurig berarti eta kan imah jurig meujeunna di sel ge eta kan nu kanyahoan nyana ge rekananna kan jeung nu kitu deui berarti kan rekannyana moal pasti moal henteu salepelnyana berarti kan di Indonesia lainnya na baik ngan itu mah rapih bae meureun nyocokanana tinggal gitu doang. Nah di Indonesia berarti kan loba eta kakarak di Banten encan di Bandung encan deui di Surabaya encan deui wah kan pokoknya mah geus lain lalagaan harta karun di Indonesia dianggap nage
lain lalagaan nah eta kan sapantes takos gitu ndek kira jadi walina urang mantinya teu kaukur kan kos kitu tah ieu urang perasaan ti orok ku hari kana budak lulumpatan naik remaja naik balik naik kawin naik dewasa naik pengusaha naik saalam urang lamun ku hari ningali kepotret urang ka tukang urang ge sok seri sorangan sok bae urang ngalamun bae pendi di mah sorangannya da geus seri sorangan aing keur jadi pemuda bu nganjang mamawa radio bude emang teu isin eta lamun ku hari dilaksanakeun kos kitu baheula nganjang mamawa radio 12 batuna ge pan beuh bisa pake nimpah anjing teu mah batu eta kan zaman baheula mah ngetren eta kos kitu masyaallah zaman baju anu kerahna budaya teh nurutan sasi kapur lain lalagaan pan nah zaman baheula eta kos kitu salam eta kan sakadar urang alam zahir wari kurang dek neropong perpindahan alam nu ieu hayang nyaba ka alam nu itu cacak urang ngahikmat bae aya perpindahan alam seetik nuluhur mah ngahikmat teh bisa ka alam jin bisa minta bantuan ka jin di Karawang aya jelema anu luhur hikmatna bisa asup ka nagara jin di Banten aya saurang nu bisa asup ka nagara jin kadang-kadang minta bantuan ti jin disadiakeun ku jin di ditu teteh besi hayang bawa ka ditu ka alam maneh ngan engke mamalakna dibejakeun bakal kieu bakal kitu bakal kieu mun maneh teu kuat mandak sakadar asup ka nagara jin aya di Karawang aya di Banten aya di Tangerang ge aya bisa ka alam jin mah di Bogor aya tama kos kitu munggal kabupaten ge aya lah ngan nyana mundut nyokot barang-barang ti nagara jin dibawa ka urang aya persumpahan mun maneh teu nyekel kana sumpah kieu ieu cilaka mantak tama kudu urusanana ngelehkeun raja jin itu geus paling asup ka nagara jin nyana ngobrol jeung jin eta mah loba nu karitu mah perpindahan alam aya nu ngahaja wirid aya nu teu ngahaja jelema zarah ka Banten kulantaran kasempar di ditu teh plak bae manehanana asa di mana kok di keraton padahal mah di dinya keneh ternyata aya dua dimensi zahir dimensi batin ngan batin nu ieu mah batin nagara jin mantak cek almarhum teh mah urang lamun endek ka Banten di Serang keneh aya nu ngageugeuh wali Allah kade di dinya kudu hadiah masuk Serang geus kudu aya nu ngageugeuh di dinya si eta salam begitu orang asup ke Banten didinya aya nu ngageugeuh di pintu nagara da didinya urang salam deui asup urang ka jero Banten didinya salam deui kakarak urang salam ka Sohibul Makbaroh Maulana Hasanuddin hapan urang mah boro-boro salam nu puguna mangadaran kupat bae di jero mobil kupat naon deui bobongko naon deui tuh atuh emang parantinyana atuh apal bae geus eueuh bae mah sholawat salam bae geus geus datang ka ditu na geledeg jarah ngopi ngan aju wawalianan cak nya balik deui cak aju podoli kunaon Hasanuddin na ka mana di Bojong tah ieu keur carita alam-alam imalainu eta alam anu selalu milu sebab alam eta mah alam perasaan ke urang nyaritakeun alam eta mah waduh indahna kabina-bina eueuh papadana nu mantak eta mah kudu dilakonan alam nu eta mah teu bisa ku carita saha bae ge mangga eta mah pusatna adalah Kangjeng Nabi mah asup ka alam mana bae jin dararatang dinasehatan tita dakwah perasaan Kangjeng Nabi na geus lain lalakon Kangjeng Nabi mah nemantak diangkat ka luhur teh eta mah dibersihan teh lain pedah kotor Kangjeng teh jang contoheun urang bae sebagai umatna sebab Kangjeng mah uswatun hasanah ayat uswah ku kaji podoli samulud dibawa uswatun hasanah
jadilah kuari bukti haswatun hasanah jadi Fortuner bil barokah. Nah saya caritakeun Kangjeng Nabi matu ja khusus jaraga nyarita ke Kasina Abu Bakar ka Siti Kasina Hudzaifah ka Sade Kasina Ali Sina Umar Sina Utsman eta mah geus bogoh kanyahoanana Sina Utsman malamun maca Quran teh antara magrib jeung isya tamat ti magrib ka isya nungguan isya tamat Quran paksakeun coba ku ente maksakeun hayang tamat ti magrib ka isya keluar getih ge mal bisa getih datang ka luar mal bisa coba eta ayeuna geus puguh dina sarakaat mah tah saquran sarakaat saquran 2 rakaat 2 Quran hese ngudagna atuh emang Pak atuh bida alam di alam nu ieu mah moal bisa kajen kumaha ge alam nu itu atuh alam nu itu mah bisa maha kawasa Allah doa coba tadarru wa khufiyah ayo coba ngan aya cara-cara tuh ngadoa ge teu panon tuh lamun ngadoa urang mah tuh moal bisa doana coba tuh cenah kiai khusus aya khusus babacaan mah eta keneh ngan semedi waduh jadi orang kudu datang ke ektasi wari mah ektasi teh pakai obat padahal mah bahasa ahli hakikat ektasi mah tina semedi kholwa langsung datang ke ektasi ialah perasaan jiwa didinya urang mun datang ka dinya maca la ilaha illallah hiji salengkah ka Mekah Quran bisa sakahayang urang hayang tamat sajam 2 jam bisa kok bisa kos kitu mantak teu kaharti lain alam dipaksakeun ge moal kaharti sebab eta mah kudu beda perasaan kos jelema bobogohan haji cintana luar biasa Masya Allah kapanggih jeung kabogoh diberes senyum ya Allah menusuk hati nyana ngalamunkeun senyum kabogoh nu menusuk hati ti isuk datang ka magrib teu dahar teu nginum kuat moal jadi penyakit tilu penting jag bae lamun urang boga ka Bogor di Cikupa haju ku bapak urang tita ka Cikupa deket eta Cikupa hujan goledeg sing jeleger tita ka Cikupa daek bae ye cenah ieu mah eueuh duit sakolot teh kajeun bah di kendaraan ge kempes leumpang kula ka ditu sebab naon atuh lain panita kolot emang deuk ka ditu ieu ibarnya na ka Cikupa hujanan aya kamang-mang aya jurig di jalan awas ya ngingkir cak setan kok berani amat senyum di hatiku. Eta kudu ada bisa kos gitu. Beda alam. Nu mantak nu edan ti lokes atuh beda alam. Tuh kan Masya Allah. Mata kami berojak mengopi beda alam. Iyalah keur carita beda alam. Ngan nu itu mah nu ieu mah beda alam teh edan dunia nu ieu mah beda alam teh edan cinta nu ieu mah beda alam teh ada edan jabatan nu ieu mah edan teh edan lillah majnun lillah edan mah bisa disebutkan edan sarua edan dunia edan cinta edan jabatan edan kitu ilmu sarua bae edan hikmah ieu mah edan teh majnun lillah mantak dina Qur'an dina kitab naga aya majnun laila ieu mah edan Siti Laila Masya Allah dicaritakeun dina ukudul juman pun pohara jasa eta billahi ya zabayatil qaikul nalana laila yamin kulna am laila minal basyari ya Allah Imam Abdurrahman Pohara jasa eta billahi demi Allah ya zabayatil qai wahai kidang-kidang nu aya di leuweung nyana nanya ka kidang ka uncal billahi ya zabayatil qai kulna lana bejakeun ka kaula laila yamin kunna am laila minal basyari kekasihku nyi Siti Laila golongan anjeun wahai kidang atau golongan manusia
kok bisa gitu cek Idang teh cintaku luar biasa terhadap Laila sehingga tidak bisa dilupakan sedetik pun selalu Laila ya Laila ya Laila ya teu kuat kaula mun teu kapanggih jeung Siti Laila sehingga lamun teh mah teu kapanggih boro-boro nanaon rokrak anu ayun-ayunan pajar curug Siti Laila ya Allah ya Rabbi aya daun cau ketebak angin Lailaku Masya Allah coba eta aya ucing lumpat lantaran di ditu digebah ku jelema gerbak Laila bae Masya Allah salat ge nunjukna Laila tuh dua anu ngacung lu curug hiji eta hiji Laila eta dia kudu juban pohara eta Majnun Laila billahi ya zubayatil qaikulna lana lailaya min kunna aw lailaya minal basyari eta kan jelema edan ngaranna manya nanya ka Kidang edan berarti nomor kedua pan nyaho nyi Siti Laila teh manusia kok kunyana ditanya ieu sabenerna Laila teh golongan maneh apa golongan manusia edan ngaranna kan berarti tuh kurang kumaha eta ahli bilaga nyaritakeun berarti edan cinta ka makos gitu. Nah, lamun edan jabatan melian pulpen bae. Asale tukang pulpen meuli, bu di dieu ngabereleng genep. Kos anu jelema edan cincin, pobeh dipakean cincin. Eta edan cincin ngaranna. Tuh, mending mun laleutik bodas suku kada kieu. Datang ka bongkok make cincin. Edan cincin eta ngaranna ka kitu. Nah, ieu edan teh Majnun Laila, Majnun cincin, Majnun jabatan, Majnun. Iya mah Majnun lillah pasti edan. Datang ke ngaran Majnun pasti edan nya. Ngan kieu lah dicaritakeun panjang-panjang ge resep urang ngan tetep bae urang malantaran ngan memandang doang. Tapi pemandangan mata hati jah heueuh, jah iya, jah ngalaksanakeun mah hese boro-boro titah riyadhah, titah tahajud bae hese. Apan urang endek jadi wali teh penting wajib kudu hudang wajib indah supi. Indah ahli toriko setelah murang hudang kudu mandi dek tiris dek panas pan eta berat urang udang dipenting ge boga junub aing malah ka mandi ke subuh aja subuh kaberangan pan ieu teh pandeu ka Allah lah awak sia jam menangieun Allah haja kuari dititah ku guru dititah ka Allah manya kudu gering jabatur ge dararatang ka Gusti Allah menyaing teu mandi pandian ku urang terus mandi ngopi. Nek Allah kudu ngopi kene bae. Tiris. Udah kuat coba mandi. Beres mandi wudu, beres mondol langsung pakai baju, sesengitan pakai wekan kamar, langsung salat. Pocong tuh. Poek pan gunclung. Iya kan, urang boro-boro ndek jadi wali, riyadhah, mujahadah, supaya musyahadah, kakarak titah hudang ti peuting nage kuat, sapeting eta kuat, isu kuat, menang 3 peuting, ngaju ka ditu nang ngalamun. Cek pemajikan bangun layu amat kak, yang jadi wali, cek kan. Aju kunaon pan atuh leles amat, kuat kakak tahajudna. Lain tahajud, iya kudu hudang ti peutingna. Di baturan tuh kukula, tuh ayo daek masih ngabaturan aing, ayo. Aduh bener jadi wali, jauh nyingkap bantu tadina. Barang boga anak awewe jadi wali bener ngawalian. Nah, iya mantek dah disingkat baik, kumata. Iya fasya'num man lam yablug azwaquhum. Maka kalakuan jelema nu teu datang rasana alam ka alam eta eueuh ngeunah maca Quran maca sholawat eueuh ngeunah salat eueuh ngeunah zikir dipaksakeun bae langgeus bae ku ari majacan datang ka dinya at-taslim pasrah bae ka ahlina wa adan nasib at-tasdiq wa taslim kurang mah percaya baik ka Tuhan saya, percaya baik ka Syekh Nawawi, percaya baik ka Syekh Asnawi, percaya baik ka Syekh Maulana Hasan, percaya baik ka guru urang anu geus boga zaukun nafsi, geus boga rasa dirinya nama. Sebab kieu dalilna,
walam hilal ente puasa tapi bisa hilal sedangkan kan puasa teh kudu aya hilal sebab sumuliruyatihi waftiruliruyati tapi ente bisa boro-boro bulan ngitung bisa izalam tarawul hilal di mana ente bisa bulan sabit dek puasa pasalim li unasin rau pasrah baik ka jelema anu sok neuleuh can geus pasrah ente neuleuh pasrah geus bae langsung puasa milu bae ka nyana urang teu neuleuh nyana nu mantak urang percaya ahlina geus bae sakitu nyana mah neuleuh langsung ku mata mantak ka ujung-ujung nama wabillahi taufik tetep ka Allah ari pitulung wallahu a'lam bishawab.